wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Muka laptop teh bisi pajarkeun sim kuring teu boga. Lain rek ngabahas na laptop tadi. Sadromdon mesti bareto adigung dan emongkeun laptop. Sim kuring mah teu sombong da boga na ge tadi. Alinya tarik ting geus teh. Iwat iman rahimakumullah. Dina dedeg pangadeg anggota badan urang teh aya hiji tulang. Anu eta tulang teh bakal ngalalakon engke nepi ka poe kiamat. Anu ukuranna teu jauh tina ukuran muncang genul atau napi dampak. Dina bahasa agama eta tulang teh disebut ajbuz zanab. Kinten-kinten tanu disebut ajbuz zanab teh naon ya? Tulang tungir. Para ahli anatomi kantor naliti kayaan jelema nalika asup ka jero kubur. Timimiti ku tingkah hiji nepi ka 25 tahun nu bakal datang diwincik siga kumaha kayaan eta jelema. Nalika jelema dikubur, urang engke paminten, tu tingkah hiji teh anu bakal pangheulana buruk. Dua jasad diheulakeun ku Allah, nu kahiji al-farju, aurat urang. Tuang saderek batin muka dinya teh. Anu kadua al-batnu, patuangan. Eta sok ngalalakon nalika di dunia kedua perkara eta jelema nepi ka goflah, lalai. Itu simbol tina kahirupan manusia. Nalika bus asup ka jero kubur ku Allah diheulakeun eta nu dua perkara teh sina buruk diheula. Dina peuting eta keneh awak urang anu ayeuna mulus ku Allah dirobah warnana jadi hejo semu hideung. Lajeng dina wengi kadua ku Allah dipayunkeun limpa, jantung, ati, lajeng paru-paru sareng lambung. Dugi ka wengi anu katilu bau anu kaluar tina anggota badan anu nembe tos mimiti. Dugi ka peuting katujuh. Dina peuting katujuh tos katinggal mastaka anu ngawitan baruh ngagencoy. Tuluy soca geus mimiti nolol bareubeuh sabletukeun ditu. Dugi ka wengi ka 10 terus pembusukan di antara anggota badan anu ditataan tadi. Sarta dina peuting nu ka-15 rambut mimiti lalecotan dina mastaka. Langkung ti 15 dinten ka ditu bilatung lalur hejo dina jarak 5 km ngamuk karena bauna burukna anggota badan urang di jero kubur eta. Numawi dina jarak 15 dinten kaditu mah
awak urang geus katutupan ku bilatung anu makanan daging. Genep bulan liwana tidinya urang tos moal menakana naon deui kajabi tulang-tulang tangkorak anu tos aya dagingan disop geus kitu mah sayur herang genep bulan tah batasna di genep bulan kaditu duwi ka jarak 25 tahun teu aya eta teh tos teu aya nanaon kajaba hiji nyengcen tinggalin anu disebat tadi teh anu ukuranana teu jauh ti ukuran muncang genul atau tapi muncang dampak hiji we gulutukan taitan disebut ajbuz zanab atau tapi tulang tungir. Tasawur Allah engke poe kiamat nalika urang Quraisy naros ka Rasul aiza kunna idoman nakhirah mustahil jelema nu geus tulang taleng geus remuk make jeung bisa ngahiji deui walatra siga asalna padahal saur Allah nah lain kaula nu nyiptakeun manusia tina eueuh kana aya ieu mah tina geus aya sanajan nu sawarehna geus eueuh diayakeun deui naon susahna logika ge geus ngajawab tangke poe kiamat ku Allah anu hiji eta teh bakal dihudangkeun dina tilu-tilupan sangkakala teh anu kantos dibahas ke simkuring tiupan nu katilu wa bainan nafkhataini arbauna antara tiupan-tiupan eta teh jarakna 40 duka poe bulan dan nepi taun ditaroseun ku sahabati Rasul teu ngawaleh nganu jelas mah lila ka etangna aya jeda antara tiupan kahiji tiupan kedua, tiupan katilu. Tadina tiupan katilu, fayunazzilullahu minas sama'i ma'an. Payan gitu nakamayan bitul bakolu. Allah ngalungsurkeun hujan anu ngagebret. Tuluy melentung ti jero kubur teh eta nu sikik teh. Kamayan bitul bakolu saperti melentungna sisikian anu jadi walaisa lil insani illa yabla teu aya hiji jalma anu kaluar ti jero kubur eta kajaba dina kaayaan kuleuh illa izoman wahidan kajaba tulang tunggal tetapi tungireun tadi teh wa huwa ajbuz zanab tah eta disebut tulang tunggir teh dihudangkeun ku Allah engke dina poe kiamat sarta manehana wa yurkabu minhu jelema engke bakal ngagugusur tulang tunggir anu hiji mayun ka Allah sameme diproses salajengna engke eta jalma diwalatrakeun siga asalna rasa urang, dadeg pangadeg urang, tulang taleng urang ngarengket deui walatra saperti biasa. Dugi ka dina hadis anu diuningakeun ngawalar patarosan Muaz bin Jabal teh ya Rasulullah afara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Rasul lakon sa'altani an amrin azim mane geus nanyakeun hiji perkara anu berat keur kaula pikeun nerangkeunana urusan anu berat eta teh sabab teh umat Rasul yab'atsullahu ta'ala nasa suwaron mukhtalifatan poe eta manusia dihudangkeun ti jero kubur dina kaayaan anu rupa-rupa dedeg pangadeg rupa jeung bentukna beda yang tadi sana dikataan kal
kirodati ayam seperti monyet, kal khinzir seperti babi. Tah kalasan simkuring dinu katilu. Kal komari lailatal badri. Seperti moncorongna cahaya bulan purnama peuting. Didinya simkuring alhamdulillah. Saya jamaatan hum min jamaatil muslimina ta anu rupa-rupa beungeut lan rupa bagong anu rupa monyet teh jamaah muslimin. Jamus disingkat. Alah. Itu tiupan katilu. Jantan aya tiupan anu ngawitan. Anu disebut bagtatan ya. Tiupan nu kahiji la tahtikum illa bagdatan ala ghaflatin. Moal kejadian kiamat ajaba eta kiamat teh ujug-ujug taya bewara seolah-olah ujug-ujug geuger. Aranjeun dina kaayaan ghaflah. Lalai dina keur kaayaan aktivitas. Lajeng ku Rasul ningakeun wa tuhayyijun nasu wa tuhayyijun nasa. Tuluy eta kiamat teh ujug-ujug ngagempurkeun, ujug-ujug ngorejatkeun manusia sakumna. Warrajulu yaski masyatahu. Anu harita kaum bapa anu keur aya di kebon, eta teh dihartoskeun teh. Lajeng warrajulu yaski masyahu, warrajulu yuqimu atau fisuk. Lajeng anu keur aktivitas di pasar, anu keur transaksi. Wa yahfadu mizanu wa yarfa'uhu, anu keur nimang malah curang timbanganna teh. Teu puguh-puguh ujug-ujug. Kadenge sora geleger nu bagtatan teh. Eta sora nu matak gentarkeun hate, sora anu handaruan. Eta kan nafkhoh ulah tiupan sangkakala anu kahiji. Dina surat Abasa diningatkeun fa iza ja'atis sokho yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Upama geus kadenge sora nu mata katorekan eta poe nalika jalma ningkah teu malire dulurna indung bapana teu malire anakna anu keur nyusuan dialungkeun dina hadis kan itu nya. Lajeng boro-boro sobat dulur anu kungsi mika cinta cul eta mah. Poe eta likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk mikirkeun dirina pribadi. Kan mawi di antara nami poe kiamat teh disebut fa idza ja'atit tammatul kubra geunya aya surat An-Nahl teh ana jiat aya 34 nih. Upama geus datang poe huru-hara anu kacida rongkahna. Naon margi kiamat disebut atoma. Ari atoma teh hartosna benturan. Diaduna hiji perkara barang hiji jeung barang nu sejen. Ieu teh nerangkeun antariksa semesta di jomantara di ditu di langit lantaran aya benturan diadu anu dimimitian ku lesotna planet-planet tina orbitna keluar. Aya nu eureun, aya nu balik deui, tuluy kabur tina porosna sarta diadu paburisat anu ngakibatkeun zalzalah, genglong bumi satakera. Jadinya mimiti nama. Eta poe tiupan anu kahiji. Anu ciri-cirina kamari geus diberi kados diuningakeun. La taqumus saah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kiamat moal ngadeg sehingga panon poe muncul keluar di tempat surupna ti palih kulon. Paroahan nasu pa'amanu ajmaun. Padalika hina la yanfa'u imanuhan nafsa. Nalika jalma nempo eta panon poe video ti belah kulon, ujug-ujug nyaksian sararea kaluarna panon poe ti belah kulon teh. Paroahan nasu pa'amanu ajmaun ujug-ujug kabeh jelema teh iman
mayat. Mung saur Allah, saur Rasul, fadzalika hina la yanfa'u imanuha nafsan. Tah poe eta pisan iman hiji jalma geus aya gunana, geus ditutup pintu tobat. Salajeng detik-detik gelegerna kiamat diringakeun dina Bukhari dina Kutubut Tis'ah oge jelas di antawisna an-naru takhruju min qa'ri adnin. Kaluarna seunu anu ngagulung ti tatar Qaru Aden daerah Yaman tuluy ngagiring sakumna manusia ka tempat mahsyar, ka tempat surupna panon poe. Tah tos kitu panufiho pasoiko man fis samawati wa man fil ard illa masyaallah. Kabeh jelema disiretkeun ka tempat eta geus kitu dimaotkeun makhluk bumi jeung makhluk nu aya di luar bumi. Tegasna nu di langit para malaikat kajaba nu ku Allah diwidian anu boga tugas harita. Dimautkeun ku Allah, pasoiko man fis samawati wa man fil ardi. Mimiti mah gelegerna heula kiamat tiupan sangkakala nu kahiji, lajeng nu kadua tiupan nu kadua jalma maot kabeh. Geus kitu fanufiho fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan nu terakhir nu katilu, ujug-ujug jelema kaluar ti jero bumi sarta dina kayaan anu tadi. Maranehna hudang kalawan ngagugusur tulang tungir anu hiji. Jadi tulangnya orang hudang teh, engke teh kitu. Samemeh engke ku Allah dijangelekeun dina beungeut-beungeut anu sejen. Tah tulang tungir eta teh bagean tina kholqon urang sadaya. Tina dedeg pangadeg anu ngalalakon ke nepi ka poe kiamat. Iwat iman rahimakumullah. Geuning pamiurang ngenteungnya Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Tadi lepat ya anu teu ngangot sidah meuli tasdid. Fa hassin sanes fa hassin. Ya Allah, anjeun parantos negepkeun dedeg pangadeg abdi kholqon eta siga kieu endah luar biasa. Fahassin khuluqi endahkeun oge gawe tina dedeg pangadeg di sim abdi. Dina ngeunteung teh. Jadi aya muatan pamenta ka Allah anu luar biasa. Nepi ka di tempo dedeg pangadeg urang aya mehong saeutik geuat di usap lantaran era. Tapi nalika sirah anu ditukang, sirah urang rucah, boga pikiran goreng ka jelema, henteu kungsi asak pertimbangan dina mikir. Jadi jelema anu telas sirah urang teu kabayang, teu kapikir nepi ka lebah dinya mah. Tah fahasin khulqi. Urang nyuhunkeun ka Allah Gusti, saekeun oge gawe tina anggota badan abdi. Mehong ieu susut, oge mehong anu ditukang susut. Pikiran-pikiran anu rucah, anu goreng sopak. Sabab eta bakal dipenta tanggung jawab engke di poe kiamat. Dina diri urang teh pan aya disebat kholqon, aya khuluqon, ti paeun oge kantos dibahas. Ari kholqon mah dedeg pangadeg ti luhur sausap rambut nepi ka handap sahibas dampal. Timiti rambut mastaka anak beka dampal sampean. Tah eta disebutna khalqon. Anu bakal nanggung jawab kana eta kabeh nepi ka jelema disiksa ku Allah jaga di poe kiamat, diasupkeun ka surga, dina dedegan wae ku Allah geus dirobah. Mangka bakal balik deui saperti diciptana Adam baheula. Jadi dedegan urang teh engke di surga ku Allah disangling jadi dedegan Nabi Adam. Anu jangkungna henteu kurang 35 deui ka 40 meter kurang jaga di surga teh. Eta 72 anu jadi masalah malah mau teulung saya anu batin geus kali tu kali. Pugo.
anu disayagikeun ku Allah nyaeta engke dina 70 panto teh anu eta surga teh boga kubah warna hijau tua dan ada surat eta mantep dina Al-Qur'an ini jelasnya. Jadi ciri surga teh hijau tua gitu kubahna tuluy ayat 72 panto anu di tiap panto teh aya bidadari anu ngajaga urang teh kilir kadinya unggal usik ayo muis kunaon cenah cingkut ka pati alah namanya cenah tos dirinya entok ke mah wah istuning ulagreng mah moal aya lungse na dengan hadis ketika dikataan deui ka detail jadi jaga orang diberi kekuatan super ku Allah mampu ngalayanan sejumlah eta lah geuleuh ngeureun ge la yasmauna fi al-lagwa illa salaman walahum rizqum fiha bukrata wa asyata. Ini dibahas dina ngeunaan ari di surga aya peuting teu aya wala rasul teu aya teu aya peuting aya ge bukrata wa asyata isuk jeung sore endah luar biasa teu aya peuting aya teh cahaya aya anu nyugemakeun urang ciri-ciri khasna eta di surga jadi nerangkeun teu aya poek teu aya tiisna cahaya bulan tegasna peuting jeung teu aya panasna panon poe aduh udah netaan eta mah da lain kitu sabenerna mah surga tadi ge Pak ngan eta mah gambaran atahna pisan siga kitu gambaran teh naon teu kasorang baheula di dunia engke di surga ku Allah bakal dikasorangkeun anu haram wae jadi halal di surat Muhammad ayat 15 naon ngeunaan khamrin saja arak jadi anu teu kasorang arak tah engke mah akhirat disayogikeun ku Allah. Wah, mimiti mah inya bari sasampoyongan gedu alah bisa ya ngawitan ilang. Kali tukang mabok malek teh, aduh jaga ada terus ya, dah mereka tuh mana tuh waktu di dunia. Nah, tadi ini begitu. Is tadi aku maafan, jelema mah kumaha amal di dunia nama mabok, di akhiratna kayak mabok pan gitu kan. Sanes, kumaha amal kayak maksudnya amal hade jadi hade, kita surga teh amal goreng neraka. Anu atus di dunia mah mabok, atus di akhirat mah liren sekue gitu cenah siduru pangpengkeun siduru tiris nah hayang minum we baheula ta urang anu tiris bagian di surga ngahanetan awak teh ku arak jaga cai jahe lahang aya anu urang baheula teh kasorang geus hudulang teu ngadahar lahang ke ka Allah alah naon saeuy lahang bahasa Arabna moal make jeung poho deui bahasa Arabna ger teu kasorang lahang sih gabina-bina teh ditataan lah hayang naon mangga ke ku Allah dikasorangkeun sabab tasyabahat dina Al-Qur'an jadi anu kadaharan nu aya di surga disaikeun ku Allah teh kadaharan dunya anu dilipet gandakeun rasana can karuhan urang naon nu aya di alam dunya bungbuahan kasorang beres batin tiba heula ugil-ugilan hayang berenuk cenah ketika ayeuna apa henteu teu kasorang alah teu tangke mah disayogikeun ku Allah hoyong berenuk teh asna lah ya jadi moal aya anu mislek ada ringet kabeh hayang naon wae bakal ngadak-ngadak inget lantaran eta kasempatan urang pikeun malas kehadean urang moal aya nu poho deui manya di akhirat pohoan moal aya nu limpeuran moal aya nu teuh teu aya ieu mah ger leumpeuh Yuni sup ka jero surga
ningali bidadari pengerak buru ningali ngaliwat bidadari lengerek naik lah ayo itu eling ningali kalimatan geus disayagikeun ku Allah bakat pukul geus teu kuat lengerek deui teu inget kata nabi kehirup wae nabi mah kumaha ayo we dijuru ka gantar-gantar mah nya moal main kitu lah teu aya nu teuing disayagikeun ku kubi mah eta napa jadi dulu alah sifat-sifat aku Rasul oge diuningakeun ku Allah diuningakeun yen engke bakal aya alitan ahli surga papasangan jeung bidadari nu tulang bitisna teh transparan pati ngole nyai nepi ka beusina urat-uratna siga kawat di jero permata cenah bakat ku ngaburi nyai heran nepi ka nalika urang adu hareupan jeung manehanna teh urang teh geus ngalangkang dina dada manehna teh herang-herangna betoy abdi ge hampir teu ingat ada teh salah lempol kitu mah nya lempol ini ku awe mah nu matak nu tadi teh sakade tah dipangheulakeun ku Allah sina buruk teh begug ulah patuangan lang dijaga diriksa matak hirup sing aya wengkuan teh kitu patuangan urang aya batasna da moal aya batasna pami ngalajur nafsu. Di hadis dijelaskan ma malaa ibnu adama wi'an syarron min batnihi beuteung jelema moal eureun ngenyoh ngeusian ku kadaharan sahingga manehna can diwogolan ku taneuh geus maot kakara sadar matak lamun rek disebeukeun da mah sebeuh matak tong hayang sebeuh cukup sesakeun jadikeun anggota badan anjeun saur Rasul jadi 3 bagian nu kahiji keur tuangeun anu kadua keur leureuteuun nu katilu keur ngarenghap napas usahakeun puasa udah teh biasa tangke di akhirat kita meresek napas sarua itu nage asup ka surga nage bari ngap-ngapan ulah mangkaning ku Allah geus disayagikeun disebut surga teh geuningan la yabuluna wala yattagawatuna sang saterasna moal aya istilah bubuang miceun teh aya moal aya istilah kahampangan terus kesang nu kaluar tina anggota badan urang teh naon cing kesang kasturi anu seungitna ngaliwir bau anger pati tuh atuh jaga istuning alah bidadari teh sumping patin teh langsung ngarangkul kalau bari nyawel kana garot bening cocok keur borok teh patut pantes mah oh atunya keras urang bakal disideangkeun ku Allah disayagikeun perapian mun dipangalingan manaon aya ting ayalah nu sok kaluhur teh naon teh dan kitu we meureunna tapi da lain nya we kita lah bakal sideang dina suruh kayu wangi jadi setiap urang siduru teh nyelengseng eta sengit dupa anu luar biasa nikmat bari siduru bari meulem jagong geuranya meulem mau ayeuna mah henteu jaga mau geus hayang naon we mah inget kana jagong meulem jagong saka inget urang. Jadi nu waktu di dunia kadaharan itu teh bakal baralik deui sakahayang urang. Disayogikeun nu disebat kemah anu nyolobong 70 mil panjangna geuning cenah. Pagiling disik jeung pada mukmin tapi teu aya hiji oge nu sunihin istri masing-masing. Jadi geus aya bagian-bagianna teu aya sinir sampir teu aya hasudna naonnya. Terus aya wahangan surga anu canak ti dunya 2 disebat Nil sareng Furat kacanak akhirat ya dina hadisna nya. Walungan Nil sareng Furat Efrat anu aya di Turki nya. Turki komitmen anu keluar emas teh anak dina. Jadi di Sidratil Muntaha naon cenah itu walungan aya sabar hiji, nu hiji mah samar-samar cenah. Nya ku Allah diningakeun ngalangkungan Jibril nyata walungan Nil anu ke bakal disayakeun di surga sareng walungan surga nyalira. Pokona bobogohan ke malu jeung ABG Dewi Widadari di taman surga. Insyaallah lah
bade nempokeun unggul mangga kene sing kuring oge. Disayogikeun tangka bidara anu teu cucukan anu cau anu buahna pasusun-susun dina hari dina ayat nya jelasnya. Terus dina tangka anu ngarumpurukna teh moal anggeus jelema leumpang di handapna salila 100 tahun perjalanan. Bakat kumanyangna gambaran kaendahan teh nu di handapna aya saya nyurug geuning. Saya nyusun ngagulidag mancaura jeung bumbuahan anu ngaleuya korma anggur jeung sabangsana jeung daging manuk nu girinyih teh. Tiasa diaosina al-insan ar-rahman sareng al-waqiah teh. Ngan ke dina saya nyurug eta teh jelema dilelepkeun heula kadinya tah umat Islam teh. Tah eta anu ngalalakon mah aya jelema nu kabeh dilelepkeun heula kadinya. Naon sababna? Sabab nalika ti dunyana mawa ka nyeri. Kungsi dia nyeri nepi ka dendam ka jelema nganget kana ti dawuh Allah yen dendam ka hiji jelema ditahan dihampurakeun mangka itu teh surga bagianana. Kudaha nyeri mah. Urang mah ka nyeri dihianat, didolim kunulian, ditentinganan, bertahan we, narimakeun we. Pahalana balik ka urang, ngan urang ka nyeri tetep, ngan urang inget kana dauhan Allah ganjaran nu bakal katarima pulang di surga. Ditahan we. Ngan eta teh teu leungit anger. Eta dendam teu leungit kabawa ka surga engke. Da buktina urang geuning, urang teh geus ngahampura ka manehna teh. Saking sakumaha manehna neung teuinganan, sakumaha ngahianat, ngahina ka urang, dina hate kena dihampura. Tapi teh porek sare mah geuning make jeung inget deui nya. Nah, kalau selingkah dulu si eta. Aing urang kumaha urang ka manehna nyeun hade tapi gerdeui nyeun kagorengan komo mun dilawanan gitu. Aya kaneri anu moal leungit moal lipur. Tah dibawa ke akhirat nepi ka surga. Ayana di mahsar keneh lep dilelepkeun kadinya kana cai kahuripan teh. Tages di inuman cai eta mah wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtial anhar. Dicabut ku Allah segala kanyerina. Geus aya didendam ti harita mah. Surat Al-A'raf ayat 43 berarti. Eta teh nerangkeun jelema umat Islam anu meunang kanyeri ti dunya dendam ngan bertahan sabar dilaleukeun heula kadinya sina leungit heula dendamna teh. Leungit eta kitu mah. Geus kitu asup ka surga. Di surga mah teh aya dendam kan. Teu aya dedengean anu teu puguh, moal aya kanyeri, moal aya ahambuan selengseng itu ya moal aya. Di surga mah bau WC naon matak daya WC gitu mah. Nah naon oge tapi halal. Tong boroning nu haram, tong boroning anu halal, anu haram oge jadi halal jaga mah. Hayang peuteuy jaga mah anu ayeuna makruh misalnya udud naon ge aya jaga mah mangga disayogikeun sagala merek. Istuning atuh anu patim teu teurak kana peuteuy jaga mah disayogikeun ku Allah teu kuat didahar engke bakal dijus. Peuteuy aya jus peuteuy jaga bisi teu kuat didahar gitu. Malih mah aya hadis anu menyiatkeun urang teh sono katanapi istri sono abi teh hayang ngalahirkeun hadisna aya dina Ibnu Majah nomor 4328. Al-mu'minu idzan ta'ala walada fil jannati kana hamluhu wa waduhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Jadi hiji awewe anu hayang ngalahirkeun di surga ngalahirkeun hamil heula teuing ngalahirkeun tapi dina ukuran jam-jaman gitu. Ayat kasono siga kitu teh. Jeung hayang piknik urang ka mana baheula teu ka sorang misalna namanya. Ku Allah moal burung disayangkeun. Eta mah terasan tina tulang tungir anu tadi urang teh bakal ngalakon sapertos kitu.